Aduh. Oh. Oh, iya Ceh Haji nelpon. Halo Ceh Haji. Oh, geus aya Mas teh. Engke urang kadinya nya, kusabab urang kerariweuh ayeuna mah. Moal bisa ayeuna mah Ceh Haji paling besok mobilna dibawa ke budak. Erek numpak heli teu bisa mawana tuh dah. Eueuh nu mawa budakna eueuh areueuh nyaraba. Heuheug nya, besok bertemu dengan saya nya. Heh, kenapa nih saha? Jeung Ceh Haji, jeung tukang emas janjian engke isukan erek kaditu. Ayeuna mah eueuh mobilna. Talung cebang berang mah bisa meuli emas sabaraha mas enak. Naon maneh tuh nyatanya mal kabeuli ku manehna. Yeuh ku urang di bejaannya. Ayeuna teh sagramna teh 4 juta moal kabeuli. Anjir mahal oge ayeuna ce emasna geus anyar deui sabaraha gram eta teh. Ieu teh 50 gram 200 jutaan. Kuno kismin kaya sia mah moal kabeuli ieu teh. Sok atuh aing pangagayunkeun nya engke diburuhannya. Heuh sok. Ulah parkeun atuh sia. Parkeun.